Ngampahnya labit di payunnya. Ya baru dapat pantas payung gulawi. Assalamualaikum. Alhamdulillahnya. Selamat datang. Di dia bel. Wah, dawa deui tempat diukna. Maknya jeung menantu bah. Mah, entah di dinya ngomong. Bae jeung ieu. Iya. Alhamdulillah tak itu geuning geus selamat aya namanya. Itu geus resmi. Geus resmi. Nah, geus jadi suami istri. Iya, Abah mah meureun ngan ukur wisa kitu. Ngan ukur ngoris teu meureun pangdoa unggul. Nya mudah-mudahan atuh maraneh teh sing beres-beres nya rumah tangga teh sing anu jadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah gitu. Amin nya. Geuning eta kunaon maneh? Maneh eta kunaon? Abah, boga minantu eta kitu. Neng, buah dibawa ulin ke mana eta? Laki mana? Luhuk atuh. Dibawa ulin ke Tobong Batak. Eta kurumuy gitu eta huruf. Kurumuy kumaha? Gaul abah eta teh. Tiga kamoceng. Mana saya kenapa tetap kitu ya, Bah? Eta saputing meuni geus asa kitu. Kapanasan itu di jalan tadi. Eta dikumahakeun. Kapanasan ieu mah. Mah abah hayang dikitukeun atuh. Ayo isuk. Ayo. Di kumaha eta? Di Dibelem ha. Bukan direrap. di poe tengah lapang. Budak gaul nu kitu. Ning maneh mah henteu ceng. Henteu tapi mah budak bager. Bader heuh. Budak bader. Asaku antek eta Mm-mm. itu astagfirullah. Wayahna nya. Da meureun sakieu ayana. Golah bisi isukan hayang hiburan kitu nya. Seg na meureun abah mah teu bogona naon da aya kahayang maneh isukan bisi arek nanggap pom duat. Loba. Nanggap naon Nu aya onggeng aya pan. Nonggeng meureun. Onggeng ibing sanes nonggeng kada. Mu hayo geus hayang nonggeng. Nonggeng sagaranya. Penting sakedeung cicing sabar. Nggak, saya kumaha da kada geus nikah ieu apan. Ai geus nikah teh geus resmi suami istri. Gitu. Kumaha we ge? Nya jalankeun kewajiban salaki, jadi salaki kumaha mun awewe meureun jadi pamajikan teh kudu kumaha gitu. Kumaha enceng? Meureun ari geus kieu mah nya mana? Meureun urang teh hayang panggih meureun jeung besan. Nya jeung besan jeung Rama. Kumaha teh? Didinya jeung Ibu Rama hayang panggih. Kumaha ayeuna? Ya rencana rek kumaha arek di darieu meureun anu angger kudu bebeja ka kolot ka ditulin. Lah, keun we engke ieu nu bebeja mah. Kumaha usungan kudu jeung abah ka ditu. Henteu ulah teuing. Abah hayang silaturahmi jeung besan. Besan. Henteu ulah teuing. Ulah teuing cenah mah. Teuing jauh lah karunya. Atuh aya Mau kira-kira. hayang apal Bandung tadi nama. Nya ulah teuing keun we jauh. Neng rek milu nya. Neng atuh meureun abah jeung saha dieu mah nya. Abah jeung emak ieu tah cuang cieung meureun nya, Bah. Atuh kumaha batur geus salagi mah pasti ngeuing. Nya abah ge apa lah. Ze gue lah eta mah karibaradami nya. Cenah perlu abah milu hayu meureun ka ditu kitu nya. Dianterkeun nya, Bah. Dianterkeun cuang ka ditu bari silaturahmi pan hayang apal gitu.
Segi ayeuna ngarobrolan nya bareka jero ya ganti baju. Nya sok. Ya geus cangkel, geus Geus sarareudan. cangkel, Zek. Hari ge sayang Bisi rek sarosonoan ka dinya. Ngarulin atuh ka mana ka ditu tuh jalan-jalan. Jalan-jalan sok batnan. Duh, mun sama itu teh. Aya mare rencangan kanggo abdi mah teh kesel teuing di dieu. Hayang maneh deui. Cepet atuh. Nyak maneh Aduh. ngungkul. Tak bere aya mah. Hayam naon domba. Be atuh. Jangan kayak domba tuh. Maneh masuk ka bina-bina teuing. Iya atuh da batur kawin mah nya maneh mimilu kawin deui. Udah urang ge hayang dan normal. Normal maneh nih. Jebet. Baru normal lagi karanya. Geus cucu ngopi we yuk. Atuh. Yuk, sugan we awe di hareup. Mana ngopina? Di warung di hareup mah di kuburan aneh. Poho bisa Yuk dikasih. ka itu ka payung. Yuk. Saya ngopi, saya ngerokok. Warulin gitu barudak teh. Mana? Ah, Dia kan lagi aya pieu obrolan. kemana nambah baru dah. Ngarulin meureun ka ditu jalan-jalan. Kadang teh hayang ngopi cenah. Oh, eka warung. Lain. Nah, Lain asa dipikir-pikir teh tadi geuning. Budak teh nya. kumaha. Kan urang mah tadina mah hayang panggih jeung besan. Da kudu nama. Jika nu ngahalang-halang. Jika nu ulaheun kumaha teh eta nya. Eta kumaha? Henteu. Eueuh mah emang bapak. Kan ari urang maksudna mah bisi kumaonam gitu kan bisi dipanglo, bisi dianggapna teh budak teh eueuh indung bapaan teh kan kitu meureun. Tapi mudah-mudahan mah nya Araya kan meureunanan boa rek ngaranjang ti ditu ka dieu nya. Mudah-mudahan mah kan meureun urang mah era ieu Bah. Nah, era-era teuing da urang mah sakieu ayana sakieu buktina. Eta mah daek segnya teu Ya. kajeun bebesanan jeung urang. Nah, eta bener kitu. Ieu geus asa kejo acan. Asa. Abah mati isuk can di paraban apan. Ieu. Daek kitu daek di paraban Geus Pak. kawas dianggap tong ngeret ukur heheotan nungkul. Atuh, ai di parab sangu mah aya, sangu aya di paraban ban mah Teu ingat teu eueuh. pangnyukeun ka ditu. Heeh, kela. Ek jeung naon Pak teh mana? Naon wae lah. Goreng Jeung- asin. Jeung hayam ke dipipir daharna. Heeh. Nain wae. Maha. Aing bingung euy. Nek. Kan orang geus kawin heuh. Orang kayak balik tapi kan mitoha hayangan milu. Terus mana kumaha ayeuna? Heuh, aing erah kudu mau mitoha atuh heuh jama teu boga aja bagera. Heuh kayak kumaha geura cek bapak urang. Kos nu teu apal adat wae atuh. Kumaha tuh ayeuna maneh? Aing teh nyaho. Kan wegah lah aing kudu dibawa ka ditu mah. Mau dibawa, mau Moal mau cina milu ka ditu nya. Sudi urang malah. Iya. Nyaho kayak kumaha namun. Maaf, ya ampun. Maraseuh. Hah? Kumaha ieu? Maaf, abi ge maraseuh dah. Alak mah. Nanaonan geura. Maaf, ida teh ka ieu pan tujuh jog aya batu. Lu aku mah atuh bahaseuh, sebalang dog. Ya, ieu teh geus hiji tanda moal piwaraseun ka hareupna. Naon? Ka dicuci we bersih ieu bisa dianggo deui. Heeh bersih tapi kan dipake teh jadi era angger da aya urutna atuh. Baju ledok kieu teh ya. Sing disisih sakumaha bersihna ge aya tapakna. Moal ada kan dicuci deui bersih. Ieu teh geus pertanda ieu teh. Pertanda naon atuh? Heuh apal teh hartina lamun misalkan baju bodas ledok dibersihan Henteu. teu apal Henteu. Terus kayak dicuci buka we. moal leungit atuh sing dicuci di kumaha wae ge da tapakna mah angger aya. Atuh kudah kumaha? Bener teu apal hartina. Henteu. Jig tanyakeun ka bapak. Naon hartina gitu. Nya atuh ditakoskeun heula. Nya jig. Tuh, deuleu wae.
Ini kalau lalodroh kieu naon geura? Suri deui mana mah ji. Ya, wai. Baju bodasnya teh diibaratkeuna aing nu beunghar wai. Nu saya saci kopi ya, mitoha aing nu jama teu boga. Era atuh jebok kudu mamawa ka Indung, ka Bandungnya. Ka keluarga, ngaromong naon ka urang geura. Geus si cicing sing sabar heula. Sabar-sabar naon cicing, sabar-sabar naon. Yo, mun maneh nyaah ka anakna, kudu nyaah oge ka indung bapana. Alah, nyaanya aku mah da aing mah era atuh. Kumaha aing engke lah. Geus heueuh atuh, hareup teuing kumaha maneh we. Geus kumaha aing geura ge. Maneh mah tinggal nuturkeun, Kumaha ayeuna? Geus cicing maneh mah nuturkeun kumaha urang? Geus atuh. Lila barudak teh ulin teh nya. Ini wakanya bah. Betaheun meureun urang kota mah tuh da. Betaheun ulin di kampung mah tuh da loba urang kota masuk. Tiis di rumah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ning mana salaki mana? Neng. Ditonggoh kene tadi teh. Oh. Si Ate orang naloskeun ari Aram. di situ. Ning eueuh ti payun Ih, kapan ke warang naroskeun cenah ari. naroskeun naon? Kapan tadi teh? Neng ketika di warang nasa kopi. Kali ajak nate ka banjur ku kopi. Ka banjur. Kotoran eta mah acupna. Nya, Tapi kalau ngacaprak, ngacaprak kumaha? cenah naon? Atuh teu dihaja ieu lin atawa ngahaja? Kadupa kumaha? Pasea. Teu telejog abah warang nasa kopi teu telejog. Ali he kana acukna jibu gitu. Nah, kena baju nu bodas. Nya, acuk bodas. Kan kalau nyari sampai situ nih, Mbah. Kumaha cenah? Cenah hati teh cenah apa hatina teh cenah aya baju bodas ka kotoran teh. Baju bodas Ka kotoran. ka kotoran meureun kucing kopi jadi hidung. Jadi hidung meureun. Jadi ledok kotor. Nya kotor catat kumaha itu ka hati mah jung taroskeun ka abah mantak neng kan mudun ka dieu. Keluar naloskeun naon Naon hartosna gitu. Ge. Ning nanyakeun hartina mana ya? Asa cek nu beda rarasaan ngolot mah. Wah kumaha bah? Nya. Wah. Iya teh lain ngan saukur nanyakeun. Da lamun ayeuna baju ukur kaseblok makan meureun diseuseuk ke hade. Adeknya. Ngan lamun ayeuna kanyat titah nanyakeun hartina ieu teh geus pikiranan urang. Kumaha tuh? Geus beda rarasaan nu mantak titah di geuning. Kumaha tuh eta? Neng Cila-cilana bah? Kumaha? Lain kumaha ieu teh geus ka urang ieu teh. Geus nandakeun kana kahirupan urang ieu. Aya firasat bah kitu ka urang. Eta nu da hidupna teh urang. Jalma sangsara, Jalma teu boga nya heueuh nya bah. manehna teh era singgala kumaha. Era boga mitoha jalma teu boga. Berarti eta urang geus Eta artina teh Nanti si Ama nya anak ka adi unggul. nya teh ngan kaukur ka anak urang ngungkul geuning. oh ka kolot mah henteu meureun nya bah kitu ka urang mah ke pedah jalma teu boga meureun kitu. Kumaha tuh Ieu bah? wae meureunanan ari abah mah. Nyik beral gerang milu jeung disalaki maneh. Tuturkeun. Abah mah di dieu mah sing teu di aku kolot oge jeung teuing. Ih, abah kitu atuh kumaha? Jigera ini ke ditu bawa tuturkeun salaki. Geus ka dieu geura sok. Geura bejakeun jig ka salaki maneh. Abah mah di dieu jeung mak kajeun teuing mun sing teu di aku kolot oge. Asal neng senang, bahagia, jibra geura milu jeung salaki maneh ka ditu. Bejakeun ka ditu ulah ting era. Bingung bejakeun ka kolot mah. Anggap we bapa mah jeung mama geus eueuh. Wah, itu kumaha abah? Nya jig bejakeun bra ka ditu. Ya atuh. Era aing teh. Teu nyangka atuh baru kitu. Abis tos tegang nama artina naon?
baru ke ATR-nya boga nitohat jalma teh boga. Jadi amanya teh ka abi hungkul ai kolot abi mah teh nyaah. Haning kitu. Geus apal artina bateuna mah. Nya teh Kang. Geus aya nama maneh ek milu jeung salaki apa ek milih ka bapak ka dieu? Nya teh da kumaha? Lain ayeuna sok ek milu jeung urang apa jeung ek di dieu jeung kolot? Nya. Ya bingung atuh, da di dia kolot abi, sedang Geus ayeuna mah. abi. Geus ayeuna mah lamun ek milu hayu. Tuturkeun. Geus kumaha urang we yuk. Ya kumaha urang? Bos, mau diajakan urang? Aja dong gue buru tuh. Jih, atuh urang ieu kumaha sorangan? Buru? Jeung embe tah. Heeh, Jul. Jauh tina sangkaan geuning horeng kitu bukti tak geuning mana. Oh, oke, Bah. Goreng adat. Aduh. Ini tarik di sini kan? Dulu tak? Wah, siapa kurang tak nyaru gitu bah. Ya, goreng lagi nyon di luar. KHS apa? Ya, Ya. Bobo. Ya. Ya kurang nih ya. Bos. Menjadi tagi bawa apa kelar di luar. Dia ulang main di luar. Lain HS keur pingsan. Aya pingsan bisa ngomong. Ya kenapa? Dia turunan dia. Apa ekna di urang ka dia jeung obot. Pingsan. Atuh ulang ngomong pingsan sadar. Kanawi ieu kumaha ieu kanawi sing setanya cing bener. Bah, apa? Ya. Kunaon ya naon udang geus. Pingsan. Ieu. Ieu mah geus ieu euy. Wi. Digaladak we teh ayeuna ngogar nu tuluy lompat ka ditu. Lompat Kumaha ieu aya naon benerna ieu aya naon? Ge heula tuh. Hah? Ge heula bingung Can sadar cicing. Sok sing tenang lah, geus sing tenang lah Sama sok. tadi kumaha di kumaha. Dia atuh barek kopi heula ge. Kopi nagena atuh. Ya, Di kumaha di. mana? Ya. Ya. Mana? Ibu. Ya, udang. Ya. Ya, mana? Ya. Udang. Cing sadar bah. Sadar. Aduh, Lain. Cing terangkeun bener naon sih kumaha? Boleh libat diri ya? budak itu. Budak mana? Si Neng ge dibawa. Budak mana tadi dia? Orang Bandung, apa ditikahkeun? Usaha teh. Buah apa? Ka budak eta. Ini ada cenah Nah, ya. Pak, lah. Kang budak hayo. Ulah wakang abah saya tak selamatkan heula si Neng. Can jauh ya. Can jauh. Ayo kan udah. Budak. Aing mah jeung budak kumaha. Kumaha dia? Mana ingalinya mana nyaring udang ulang maut dia nyaring bulu mana singaling Aduh. ingaling Halo iya, Bah. Buku naon dia tadi ya. Aya nu ngebeku ka dia, Bah. cicing cong nyokot cai cong cokot cai Aduh. Bos, itu bos yang tuh. Mana Dia mana tuh? Oh, budak. Ayo, udah. Udah, guys. Ayo gua ke kabut mantai. Nanti kunci mobil di mana? Tenang aja di urang di dia aman. Parkir jauh-jauh teh. Kabut mantai. Buru kan. Dagon euy. Woi. Wes ya. Kemana mana, ha? Jauh ya. Jauh. Naon ieu? Cici. Mana ieu? Cici. Naon? Sok ngobrol lagi bener. Kemana mana? Kabur. Kabur kumaha yang ek balik. Sia biar tas naon di imah. Di imah si Neng. Ieu mah pamajikan urang lah. Kalau kumahakeun kumana? Oh, tadi nama pamajikan aing dia teh dikawin ku aing. Ayeuna kumaha? Dikawin kumaha ieu ka ngaroga halai indung bapana mana di imah. Malah di siksa geuning-geuning. Nyanyahoana. Aing nyahoan ku aing tas di imah na bieu. Ieu pamajikan aing. Nah, nyanyahoana. Mana macam tu? Ayo. Ayo. Macam-macam nih aing. Hah? Macam-macam nih aing. Siapa dia? Udah. Bawa bos. Udah. Yuk. Karawi. Terus bawa ke Kapolsek we. Wah, kan laporan aing na. Budak ieu mah. Ayo, milu. Neng, milu Neng. Yuk, amankan.